أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ketika nur Kanjeng Nabi Muhammad nyorotna luar biasa datang ke bersih teh bersih lain lalagaan ceka sate tinggal orang ngadeukeutan Kanjeng Nabi bayat sama orang maca sholawat ulah loba-loba sapoe 3 bisa 3 naik 11 7 naik 11 naik 44 naik 444 naik 4.444 tah lamun dibere 4.444 kakarak ngagoler di dinya tah nur Kanjeng jadi urang lamun hayang nyaho kaistimewaan ibadah urang sholawat ulah make macem-macem ulah make engke aya sholawatan di awak urang Kanjeng Nabi nyorot ka urang ketika Kanjeng Nabi nyorot teh sabaraha persen ka urang karasa ka urang sorotan nur Kanjeng Nabi nyorotna datang ke syariat urang metah dina syariat ketika nur Kanjeng Nabi nyorot ka urang datang ka thariqah urang metah dina thariqah ketika nur Kanjeng Nabi urang nyorot kana hakikat urang metah dina hakikat tinggal sakumaha sorotan Kanjeng Nabi wae ka urang Islamun di Denmark anu ngalecikeun ka Kanjeng Nabi di Bandung anu ngalecikeun Kanjeng Nabi di urang anu ngalecikeun Kanjeng Nabi ulah nyaritakeun jelema ngahinakeun ka Kanjeng Nabi melalui ucap eta mah jelas kafir urang ketika urang teu salat berarti urang ngalecikeun Kanjeng Nabi urang teu ngazakat urang ngalecikeun Kanjeng Nabi urang teu haji urang ngalecikeun Kanjeng Nabi eta kakarak dina syariat ketika urang masih kena riya urang ngalecikeun Kanjeng Nabi ketika orang masih kena hasud orang masih kena ngalecikeun Kanjeng Nabi ku Kanjeng Nabi moal diterima jaga di akhirat sebab aing ngembangkeun agama cek Kanjeng Nabi dakwah nu tah ulah hasud aya bakawara si hasud bae sorotan nur Kanjeng Nabi datang ka mana ka urang aneh ya ketika urang jadi karyawan hayang jadi karyawan terbaik ketika orang jadi PNS hayang jadi pegawai nu terbaik ketika orang sekolah hayang jadi murid teladan hayang jadi murid nu terbaik hayang diaku orang ketika orang deket jeung bupati hayang diaku ke bupati ketika orang di provinsi hayang diaku ke gubernur ketika orang di negara di papan atas hayang diaku ke presiden anehna ketika di dunia kurang kuari parojang-ronjang hayang jadi murid teladan hayang jadi PNS teladan hayang jadi anak buah teladan ka makhluk jeung makhluk makarari itu baik teu pernah berpikir urang hayang jadi umat Kanjeng Nabi nu teladan sarua jeung Kanjeng Nabi tah gara jelema kos kitu Allah udak-udak dunia bae hayang nomor hiji teu boga terbersit di jero hate hayang dedeuketan jeung Kanjeng Nabi hayang jadi umat Kanjeng Nabi nomor hiji teu berani mentang mata peuting hudang maca sholawat ka Kanjeng Nabi hayang diaku umat Kanjeng Nabi goblok henteu jasa kunaon di PNS mah hayang nomor hiji hayang teladan hayang goblok lah cenah aing mah digoblok-goblok minggu hareup moal ngaji jor bae
ngajakan henteu aing mah kasihan balik sia ka ditu lah cenah aing mah deuk ceramah di lembur aing ulah ngararaji ka Cilongok aing mah digoblok-goblok tahanan ku sia maka sapeker sia di lembur sia ulah ngaji ka Cilongok ujianana sia nu diading ku jelema sebab naon fitrah jelema teh ya fitrah jelema hayang ngahiji jeung fitrah deui hayang ngabersihan batin kumaha ye ja aing ieu di ditu di desa ngaji bae teu bersih-bersih di kecamatan aya pengajian teh bersih jakieuna ge henteu di pendopo kurang kumaha ngaji bae ja ieu bukit kandal bae bagi kandal beuki mentana rosa kamari mah ngan 3 juta kan pun maksudna hayang naek kitu moal beres jadi kos kitu mah moal beres bocahnya jangan ngaji ka Cilongok ke sarua bae atuh heuh sarua ja aing ge sarua bae teu bisa ngan mal terusin lah koy tuh mal bisa roh teh nyongsrong hayang nyaho ka aslina roh teh nyongsrong itu beres lah ieu cenah kami mah lalagaan ieu ngaji di pendopo mah penting diberkatan atuh komo maksud kitu mal beres kajian kumaha ge ji emang kiai ulah cenah ngaji pendopo lain ulah niat teu daek lempeng nu ngadirikeun ge bupati teu lempeng ya maksud tertentu jangan ngaji mah teu bisa kitu eueuh kiai anu di ngaji di pendopo haju nganasehatan bupati eueuh malah mau naya bupati bupati kita ini anak daerah kita dukung kembali sebab tidak ada duanya sudah daripada yang lain-lain amplop nu kamari 3 juta naik kan pod naik sabaraha pod cok balik ka aing mah bungkus ya atuh nyaho aja aing mah kana Habib Roja kukulintingan di ditu emang teh nyaho aing geus ngan nya nama kukulintingan di ditu ge lain naon dek mentara ada gede ada rese emang kumaha gitu ieu mah pan ngaji kita buali maksudna endek hayang nyahon rowong kada dunia kewalian sanajan urang beki peda beki jengkol ya kan beki supermi tapi hayang nyaho ngan moal ungkulan gajeun kumaha maksudna potongan kadeuleu ku aing tarangna kadeuleu lain deui mah tarang kredit kabeh mah cahaya kangjeng Nabi datang ke mana nyorot ka urang karasa ku urang